Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi baraya sadayana, kumaha kabarna damang dina wengi ayeuna? Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan nu dipiharep ku sim kuring siang kalayan wengi. Baraya mitra sadayana nyanggakeun carita Sunda dina judul Leuwih Sataun karya Bahwiwil CPBS, carita pondok basa Sunda. Etang-etang landong pamubrahmana. Wilujeng ngadangukeun. Poe Kemis pada maghrib, Ahmad geus aya di imah Aki Aja. Geus cukup loba ilmu lahir jeung batin nu diwariskeun ka Ahmad. Aki Aja ngarasa reueus ku incuna, rupa jeung rengkak paripolahna teu jauh jeung hadi bapana. Keur Aki Aja mah Ahmad teh hiji ubar hatena, mun ras ka hadi anakna. Komo Ahmad teh incu pituin, rasanya ahna leuwih gede batan ka anakna. Penting harita, Ahmad nyaritakeun kejadian di Bojong Gempul saminggu katuka. Atuh Aki Aja ngahuleng, inget deui ka mangsa manehna keur ngora. Boga babaturan anu ngulik ilmu warajid. Atuh Aki Aja penasaran hayang ulin ke Bojong Gempol. Nya penting eta keneh saenggeus beres ngarti Ahmad, Aki Aja milu ka lembur Sang Hyang rek mondok di imah Ahmad. Teu kacatur di jalanna. Di jalanna Ahmad jeung Aki Aja geus nepi ka imah Ahmad. Aki Aja ngerasa kaget ningali kaayaan Ahmad ayeuna. Imahna gedong perabotna barang elus sungkul. Kursi jati jeung barang sajabana tos dieusian ka eta imah. Kahirupanna biasi jauh pisan jeung waktu aya keneh hadi salakina. Anu maut waktu Ahmad leutik keneh. Ahmad teu apal kejadian sebenarna nu ngalantaran bapana maut. Aki Aja mondok di kamar Ahmad. Ari Ahmad sare dina kursi di tengah imah. Aki Aja ngerasa aya nu teu biasa. Kaayaan kamar panas jeung bau bangke. Tapi Aki Aja teu geruh. Manehna teu sare, tapi Aki Aja mapatkeun ilmuna. Tuluy wiridan masrahkeun diri sapinuhna kanu Maha Kuasa. Sing horeng waktu Ahmad keur eueuh di imah Aki Aja, Ridwan bada maghrib geus ngawurkeun tanah kuburan kaluhureun kamar Ahmad. Manehna hayang geura ningali Ahmad jadi babatang keuna ku warajid Bah Bisri. Saenggeus ngawurkeun tanah, Ridwan tuluy ngariung jeung dayat katutrukman di imahna bari nungguan beja nuk bakal karandapan ku Ahmad. Jam 12 peting, angin mimiti ngagelebung. Ingkilaban pating buri nyai, syaur sora hujan nu ketebak angin. Anjing babaung manting patembalan. Telila seuneu di luhur nu maju ka imah Ahmad, gubrag kana kenteng kamar Ahmad. Tapi gok aya nu ngagoak tarik pisan. Makhluk siluman titahan Bah Bisri teu bisa asup ka kamar Ahmad. Awakna karasa panas waktu nincak kenteng imah Ahmad. Tapi abong siluman nu pinuh ku kasakten. Langsung ngeluarkeun kasaktena nyerang kanu di jero kamar.
Aki aja surti karena naon anu geus disangharebanana. Manehna terus ngeluarkeun elmuna pikeun ngahadang serangan eta siluman. Imah amat karasa inggeng ku paaduna kakuatan siluman nu dihadang ku Aki aja. Akhirna eta siluman mabur teu bisa ngelehkeun kasaktenan Aki aja. Saanggeus siluman kabur, Aki aja muji syukur kanu kawasa salamat tina bahaya. Ba'da salat subuh, Ahmad jeung Aki aja ngariung di tepas jeung diasi. Teu sangka sakalian nganjang teh kalah nyang harepan kejadian anu matak nyelakakeun dirina atawa Ahmad. Atuh biasi oge teu nyangka aya jalma nu boga niat ngawerjit anakna. Manehna muji syukur kanu maha kawasa anakna salamet tina mara bahaya. Kana gawe teu pogok najan angka hota jadi murangan mata pogokkeun kana garapan. Barang jeung meletekna panon poe, Aki aja ngajak Ahmad ka Bojong Gempol nuturungan Haji Darma. Atuh brel Ahmad jeung Aki aja miang nepi ka imah Haji Darma. Kaayaan sumudeureun eta tempat teh teu beda jeung kaayaan di imah Ahmad. Aki aja ngarasa yakin yen eta wati teh sasarana Ahmad jeung Eis putra Haji Darma. Sanggeus neliti tempat, Aki aja unggah bari uluk salam. Haji Darma sareng ibu aja Aminah bungakeun pisan kedatangan Aki aja teh. Pon kitu deui Nyi Eis. Atena bungah pisan ningali bebenena datang. Padahal karek sababaraha poe teu panggih jeung Ahmad. Haji Darma surti kana hate nu jadi anakna. Aki aja dibawa ka ruang tengah. Sedangkan Ahmad pada duaan di ruang tamu. Ya harita Ahmad balaka ngedalkeun isi hate yen manehna mika cinta ka Nyi Eis. Asik. Nyi Eis ukur imut ngagelenyu pari ungeuk lalaunan nandakeun narima ka cinta Ahmad. Dua insan ngarasa bunga nu taya bandinganana. Mengkeutkeun tali asih nu geus lila dipendem dina jero hatena. Tos akang menengok ge ngaleut atur lumayan tamehana ang nanu sae mah teu aya. Cek Nyi Imas bari nunjuk kana susuku. Nya nuhun Nyai. Da ieu oge ditampi ku akang teh. Duh, raos cau teh nya. Mani raos sareng seungit. Ye, geuning cunihin. Nyi Imas geus hetiuk da. Datot nyiwit meni nyengir Ahmad teh. Jika nu enya we ngarasa nyeri padahal nikmat. Aduh, ampun Nyai, sekali diampun. Celetot Nyi Imas nyiwit deui kana pepeteuyan. Malah ena mah nyiwitna dilatih dilesotkeun. Puguh we Ahmad menyumuringis. Nikmat pacampur jeung peures. Aduh, geus Nyai, akang ampun. Kang Ahmad, abi bade naros. Nyi Imas semu ngaharewos. Naros. Naros kunaon? Mangga ku akang bade diwaler. Ari akang bade leres-leres miharep ka abdi teh atanapi ngan saulineun. Nyi Imas nanya Daria naker. Sabab inget kana omongan indungna.
yen cinta teh bisa mawa kana kebagjaan oge katunggaraan. Oh, perkawis eta. Nuhun teuing nyai, akang teh bunga ari ditaros kitu mah. Asa mobok manggih gerowong, arek mentas manggih cukang, ugo arek nyangem kitu akang teh. Teu wani pok. Mangga atuh gelawaler. Akang mah teu bisa ngareka-reka bahasa. Sebab akang mah sanes pujangga. Sakola ge kana PK kelas 5. Akang teu bisa ngukir cerita sebab akang jalma laib, tuna harta, tuna harti. Bodoh teh lain bobodohan. Estu anu saenyana. Tah, kukitu na akang moal rek malapah kalapa we rada kuat meusan kitu tah. Mangga sing seueur nyarios teh. Da abi ge resep kada sok nyarios teh. Nyi Mas jungkun berisiri sebab Ahmad teh lain ngajawab kalah ngomong kana lain-lain. Nya. Nah, bat kamalengan teuing. Hapunten Nyai. Akang teh da resep nyarita. Hitung-hitung diajar ngadongeng. Susuganan we kalaksana jadi tukang ngadongeng teh. Malah rek miluan pasang giri dongeng teh. Kalau beki ngalantur atuh da abi mah harus nu salaresna lain saukur banyo. Sing percanten Nyai. Sing percanten. Akang mau ngahareikeun kana kaum wanita. Sabab akang ge boga pikiran jeung perasaan. Akang sadar yen moal aya akang lamun moal aya kaum wanita. Kahina jeung hareikeun kaum wanita sarua jeung ngahina ka inung akang. Janten akang teh bade leres-leresnya. Nyi Mas marah mah hatena bunga ngadenge omongan Ahmad kitu teh. Leres kitu bade leres-leres. Leres-leres kunaon? Mohon mika harapkan Nyai pan kitu narosna oge sanes. Sanes ah. Mohon. Nyi Mas ngagodaan bari imut. Atuh meni meredei Ahmad teh. Kabita nempo imut anu kareueut. Amis alabatan gula jeung peut. Matak ti belat, mata kabengbat. Da jantung Ahmad ratu. Getihna asa ngagolak. Atena pating sareblak. Red kalawang dapur. Tegeskeun Bapa Nyi Mas. Mun Allah nu nempokeun mah hayang ngarontok atuh kanu rontok teh. Hayang nangkep nampolakeun rasa kageget. Hayang ngebembarkeun ka bunga hate tapi teu wasa ukur dina ciptaan. Nyai sing percanten ka akang. Akang mah moal ngabobodo. Sebab moal pati-pati daek ka dieu lamun teu aya paniatan. Ngan ayeuna can teteg hate teh. Sabab can aya jawaban ti Nyai. Kumaha? Teu kaabotan upami akang ngiring mika nyaah. Ngiring ka saha? Da ka abdi mah teu acan aya anu mika nyaah. Ih lepat. Apan tos aya nu mika nyaah kana diri Nyai. Saha? Da abi mah teu rumaos. Nyi Mas keukeuh teu rumasa. Teu inget ka indung bapana. Kieu Nyai, akang teh ngiring mika nyaah. Ngiring mika asih ka diri Nyai. Kalayan ikhlas tur saenyana. Pangna akang nyebet ngiring teh margi apan ka Nyai teh atos aya anu langkung ti payun mika nyaah ka diri Nyai. Tah kitu. Mohon atuh saha? Da teu aya.
tuang rama sareng tuang ibu bikannya ti budak nika asih teleletik nya nu teu aya wales wangeuna tah ayeuna akang sejang giring bikannya kitu ge manawi bahan katampi. Oh gitu. Manawi teh naon? Nyi Mas kakara sadar yen manehna dipikanya ku indung bapana. Tah mun kitu mangga ayeuna mah karawaler naha nampi atawa meh henteu. Upami henteu naon margina, upami nampi nuhun pisan eta pisan nu diperteda siang kalayan wengi teh. Abdi mah awe tulang tinambe Kang. Sejang ngiring kana kapalai akang. Namun mugi sing emut sing asak mamanahan. Bilih akang lepat ngaragragan asih. Bilih kaduhung jagana. Har, naon nyarios kitu? Margi abdi mah rumaos jami tuna harta, tuna harti, taya pisan arahinana. Upingan sakieu buktosna, keluarga sakitu nyatana. Janten upami akang aya manah kitu omat, sing asak mamanahan, bilih mata kaduhung jagana. Nyai, akang mah tenilik harta, tenilik harti, nu dipentakku akang taya lian, iwal ti kasatiaan sareng karidoan Nyai. Ngan sakitu, Ahmad netep Imas. Nyi Imas belum ka Ahmad, 2 pasang panon amprok. Atuh, meneh nyeredet kana hate, sumarambah kana baya. Sur-ser tepuguh rasa. Ahmad seri, Nyi Imas imut, 2 hate tos sahate. 2 rasa tos sajiwa, patali asih pajejet geget, patarema rasa cinta. 2 nana haros-hos silih tetep silih pelong. Silih pentangkeun panah asmara. Cacakan mun eueuh batur mah moal teu papukeut lir puyuh nu diadu teh. Keur anteng silih tamplokeun ka nyaah torojol indungna nyamperkeun bari mawa beuleum sampe di wadahan dina piring. Sor disuguhkeun keur Ahmad. Iya aya beuleum sampe, ieu raos hipu geura, mending ngarepru geura lumayan digentos roti nu teu aya. Hatur nuhun cekap, cek Ahmad bangun haneueu. Sabab keur geget asa kapegat ngan untung Bu Haji teh ngarti. Manehna teu lila leos deui ka dapur. Mangga dileut Kang. Atuh lumayan. Kantenan katampi pisan Nyai. Akang mah resep pisan kana beuleum sampe teh. Komo upami digegetuk mah. Urang gegetuk heula aya nanya da moal lami. Ulah ayeuna mah. Kewe kapayun sayogikeun. Cek Ahmad barekop kana beuleum sampe. Terus didahar. Satuluyna Ahmad jeung Nyi Imas ngobrol ngaler ngidul. Namplokeun ka sono beki lila beki wano. Geus teu asa-asa deui sabab asa geus biasa. Malah mah boh Nyi Imas boh Ahmad. Jiga nu embung pajauh sungkan paanggang salawasna hayang wae dedeketan. Panan poe beki handap. Meh antel kana embun-embunan gunung. Manuk recet di sarada. Mileleuyeunkeun kana panon poe nu tareh surup. Kalantaran geus burit Ahmad inget yen engke lamun geus balik bakal poekeun mun teu buru-buru init mah. Nyai, akang teh sanes teu betah ngobrol nanging bilih poekeun di jalan. Ayeuna mah sejak permios we.
Bade kemana, Kang? Ya, bade wangsul heula. Sanes bade kulum di dieu. Sanes. Kebayalah, sanes waktos. Ke atuh, orang watoskeun ke Bapak. Nyi Imas leos terus rek nepungan bapana. Tekung silila. Pak Haji sareng Bu Haji gugek dina kursi. Kupingan teh bade uwi nya, Jang. Sumuhun Pak Haji. Santai atuh, Jang. Mending di dieu we. Sanes waktos we Pak Haji. Milih pun biang ngantosan di bumi. Oh gitu, kadek sing hati-hati di jalanannya. Salam ke tuang ibu. Saenggeus Aki aja nerapkeun penjagaan di Imah Haji Dharma, Aki aja pamitan rek murang langsung ka Bojong Baraja. Sedangkeun Ahmad mah balik ka Sanghyang Papisah di Jalan Cagar. Mangsa haneut moyan, Ridwan Dayat jeung Rukman geus kurilingan naliti ka Imah Ahmad ti kajauhan, tapi simpe bangun tak aya kajadian nanaon. Katingali biasi keur ngaladangan nu ngaropi di warungna. Ridwan jeung baturna tuluy nyamperkeun ka warung api-api rek ngadon ngopi. Kek diuk dina bangkuna. Kopi tilu bi. Cek Dayat ka biasi. Mangga. Mangga Aden. Cek biasi bari teu talangke nyieun kopi 3 gelas. Dayat jeung Rukman jog-jog ngopi. Ari Ridwan mah bari ngopi teh hurat teret ningali Ahmad. Ari Ahmad ka mana be? Cek Ridwan ka biasi. Tadi isu-isu keneh ka Bojong Gempol. Ka Bumina Haji Dharma. Cek biasi. Ngadenge Ahmad hirup keneh. Bari keur indit ka Bojong Gempol. Ati Ridwan jadi panas. Jeung aneh. Nah Ahmad bete dihakan warjid. Tanda tanya. Ridwan Noel kadaya jeung Rukman ngajak indit. Sanggeus mayar kopi jeung rindit rek nyusul Ahmad ke Bojong Gempol. Di jalan Ahmad nu kerek balik ti Bojong Gempol lempangan bari hatena pinuh ku kabungahan. Hahariringan bari sakapeung imut serangan. Ti kajauhan Ridwan ngagedik bari geus taki-taki rek narajang Ahmad. Pasemona pinuh ku rasa ngewa sarta hayang nyilakakeun Ahmad. Ahmad geus waspada bakal aya galagat teu hade. Manehna eureun bari kuda-kuda. Leungeunna geus siap nadah serangan. Teu jauh tina sangkaan barang geus deukeut sebrut. Ridwan langsung nunjukkeun pereupna anu dibarengan ku tenaga sapinuhna. Tapi Ahmad geus lain Ahmad nu baheula. Ahmad ngagiwar ka katuhu. Lengan Ridwan ditewak bari ditarik. Sedangkan tuurna diangkat mapak awak Ridwan anu nyoloyong. Atuh kedung tur awak Ahmad kena pisan kana kantong semarna Ridwan. Au! Ridwan ngaguak bari ngagubrak ka jalan. Leungeunna nyekelan kantong semarna. Ningali Ridwan rubuh, daya teh cicingeun. Jeung luncat bari saukuna nu katuhu nyasar kana carehem Ahmad. Ahmad tewak suku Dayat bari ditolong keluar.
suku kencana diringkas atuh kedebut dayat tibebet nangkarak bebangkang. Ahmad nyusulkeun sukuna ngajejeg beget dayat jot kana pisan kana irung dayat cer getih keluar tina liang irung dayat. Ningali dayat roboh, Rukman nyerang ke babi buta. Tapi kabeh teu keuna kana sasaran sabab bisa katakis ku Ahmad bari mundur. Ridwan anu geus hudang rek ngabonghan ti tukang ngahambatkeun pereupna. Tapi Ahmad waspada lengan ka Tuhan dipake nakis tuluy muter ka tukang. Sikuna mapak beuteung Ridwan anu nempe. Jot! Tukang irungna diadu jeung siku Ahmad. Ridwan ngaguak beri nungkup banget. Leungeunna baloboran getih tina irungna. Rukman teu eureun nyerang. Suku katuhu najong ka palebah dada Ahmad. Tapi Ahmad ngelapkan awakna. Lok suku katuhan dipake ngerengkas suku Rukman. Kubrak labu. Teu cukup ku ngerengkas. Perep Ahmad nyusul kana angeun Rukman. Rukman ngagawak bari ngebabakang. Ningali pangabisa Ahmad unggah sepeda jeung baheula. Akhirna Ridwan kabur dituturan ku Dayat jeung Rukman. Sanggeus musuna kabur, Ahmad nuluykeun dalampahana rek balik ka Sang Hyang. Rupina carita urang cekapkeun heula di dieu pamirsa, enjing urang sambung deui tina carita leuwih sataun. Mugia janten pamaperah mana. Hapunten dina sabudaya kelepatan, pilih aya cariosan sareng bahasa tina aosan kurang merenahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Nungkaran kada cintana cenah bumi jeung langit saksina. Tapi bumi langit eta keneh cintana duka ka mana.